Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari nyaritakeun ulah melaksakan ibadah, ulah muluk-muluk kana can bangkeun. Ulah rezeki anu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun-eureun ai urang kumaha ieu kiamat. Nah urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep kudu kumaha ya urang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama anama fa ini usolil layal abadan kula mendek milih berang onam lah peuting bae deuk salat bae datang ka paeh kula mah peuting deuk salat bae nurutan Kangjengna cekna saurang deui wa qala akhir ama anama fa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing deuk puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala akharu cek nu katilu ama anama fa'tazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajauhan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae. Pajar Rasulullah sumping Kangjeng Rasulullah maneh keur ngarobrol naon emang aing teu ngadenge cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing kula sok kabandingkeun ka kula maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah kula sok peporahan deuk salat bae usap penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit kaleuweung ulah waka diturutan heulanan tah mah khusus tah mah ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah imana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tah kusakitu ge kusakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan duduk permasalahanana mah horeng Kangjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu make baju bagus teu bisa ibadah aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah itrati wa bial ibadah mutakidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antuklifuni bisuin fi dzawi rahimi ieu mah kieu ieu nya diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek saware mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing ye hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng assalamualaikum waalaikumsalam di mana cek Kangjeng Rasul kula deket tidinya tah ya sekitar 1 kilo katuan oh alhamdulillah aya naon
hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu. Iya tuh teh cek Kangjeng maka bendu sagala. Ayo gerepuk perang. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati faharamtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gaceng. Aing itu dibejakeun kumaha ieu. Jadi dituna kieu Pak. Atuh kumaha ieu. Sok aya-aya we tah gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampe tah. Ulah dikamamanakeun sing ada buntutna. Orang ngerti dituna ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus tiba heula cak. Aduh, tapi nu akur nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Jadi mesti orang cikupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi. Sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna. Nah ieu mah gaceng bae geus kula mah kontan. Di mana gaceng wa akhazatni syahwati. Kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur diaulos daripada acak-acakan. Ayo kula ge cak cak awewe teh cak awewe menyang aji kos kitu banyak. Itu dituna kos kitu kumaha atuh. Nu mantap cak eta lalaki faharamtul lahma. Kula mah geus bae ngaharamkeun kana daging sebab asal kadahar daging gaceng, asal kadahar daging gaceng. Haju mending mun pamajikan aya mun eueuh. Bas kula mah haram ta daging. Je cek Kangjeng Nabi atuh urusan sia urusan sia. Urusan haram atuh lain deui. Ulah sok aju ngaharam-haram teh mah. Ku sebab sia ngadahar daging gaceng atuh teh mah urusan bae sia. Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah ngan saukur tungkul lamun babejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah. Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha can aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah oge nya jadi bahaya mun lainnya na doang misalna si itu gitu si itu gitu si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urusan. Aya deui diriwayatkeun ti Anas maki deui anna nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri. Sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping kagarwa Kangjeng Nabi. Wah orang Cikupa mah teh nyawan garwa naon cenah garwa pamajikan cenah kagarwa-garwa can budak pohar aja saya mah kampung lagi daratan ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang we jora jasa mah ka bikang na Kangjeng Nabi waduh sok kumaha eneng. Tapi lamun dirawak kidang mah pasti ka bikang bahkan lain ka bikang na ka ewekna geus kitu bae mah bahasa ngaranna gitu sia ka dieu jeung ewen teu aing ngadengena ge garetek tapi di ditu atuh geus kos kitu bae bejakeun ka Bupati lestarikan. Geus macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui tah sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros neng hapunten ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang
babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha teh sehari-hari. Dijawab ku pamajikan-pamajikan Kangjeng Nabi, bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nya nama salat bae datang ka barareuh isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun-eureun mere jalan nu lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat ituah Kangjeng Nabi mah kos kitu maca Qur'anna teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok kakumping di dadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi teh eta kitu Kangjeng Nabi mah kitu nya kitu Kangjeng Nabi mah ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh taros deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibung Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon tara aya kumaha-kumaha naroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta gitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sebaliknya jadi Masya Allah gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur tara make spring bed tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa tara make bangsa kapas-kapas eta buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampa gitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putih ngan seseringa mah Kangjeng Rasul mah putih jadi didongengkeun tak kitu peutingna beurangna daharna nginumna sarena pakena eta didongengkeun cak sahabat pohara amat Kangjeng dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisaa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae wa qala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging cek sawareh deui qala ba'duhum la anamu 'alal firus aing mah geus sare moal make amparan deuk di mana bae geus nurutan Kangjeng Nabi tak kabeh karena itu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi fahamidallah wa asna alaih cek Kangjeng Nabi kunaon haju karari itu saturut-turutna bae tepuguh urang mamanana tepuguh tatanyana datang saturut-turutna beke heula maksudna deuk naon eta nya kikituan cek Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza nanaonan eta sahabat ngomongna teh moal kawin moal ngadahar daging moal make amparan saha nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu pangkuring salat sare wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisaa
jeung kula biasa kawin malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala saha nu nitah faman raghiba an sunnati falaysa minni saha jelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula cek Kangjeng marah Kangjeng Nabi saturut-turut bae teu pararugu nyikut tuh ieu ulah saturut-turut tah plong bae urang nah lumayan cek urang ieu berarti teu kudu kitu cenah ieu asana pitah dahar bae kajen goko mah Kanjeng Nabi tenang dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kanjeng Rasul tilu golongan tilu bani sumping ka istri Kanjeng naroskeun tentang ibadah Kanjeng coba kami hayang nyaho dibedakeun ku pamajikan Kanjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kanjeng Nabi isuk-isukna salat duha terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteuh tidinya zikir bae maca Quran bae teu eureun-eureun bapatahan jelema Kanjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng ngajakan ka sorga ngajauhan neraka kitulah Kanjeng barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha catnyana sakitu Kanjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi atuh teh tai kuku aja penting kami mah molor bae berang kami mah tuh isuk-isuk atuh uduk berang saeuting lepet eta teh encan dahar jam 10 dahar jam 1 ngawadang jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam ambo tah mah budak kebodongkol meleh tah mah tuh itu pagawean ya Allah kaki mah kicek ya da cek ieu nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi mana teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan pan Kanjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah eureun-eureun ai urang kumaha ieu amat nah urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep kudu kumaha ya urang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama anama fa ini usholil layal abadan kula mendek milih berang onam lah penting bae duk salat bae datang ka paeh kula mah penting duk salat bae nurutan Kanjeng Nabi cekna saurang deui wa qala akhir ama anama pa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teh puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala akharu cek nu katilu ama anama fa'tazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajauhan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae pajar Rasulullah sumping Kanjeng Rasulullah maneh keur ngarobrol naon emang aing teu ngadenge cak Kanjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing kula sok bandingkeun ka kula maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah kula sok peporahan deuk salat bae uk saputing-puting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin antum alladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la'akhshakum lillah wa atsqakum lahu kuring leuwih sieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kanjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu
kumaha kondisi bae moal terus bae teu bagus teh kos kitu. Kemudian maneh moal kawin sedangkeun kawin wa atazawajun nisa. Awas paman ragiba an sunnati falaysa minni. Jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus. Lain golongan kula anu sampurna laisa minni. Dengekeun kumaraneh kabeh. Lamun maneh penting naon gitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 penting sia. Ka dituna ka dibawa ka usada insani ka jeung hukum mas. Gring sia. Sakangjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ye. Sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kicep bae. Ulah potongan sia mah ulah puasa. Lain deui sia mah. Sebab sia mah orang mana sia? Cikupa. Oh mau Cikupa. Ulah. Ai sia di moal kawin atuh kumaha rangda hooh. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes sangkilang hari deungil atuh lalesang. Anu jelas ulah boga tekad moal kawin. Lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema anu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan. Anu teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk ngalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya sia. Awas, ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia. Aju saurangna anakna 24. Jangan lawan kafir cakangina lamun tekad kos maneh kitu kabehan, salembur tekad kos kitu kabeh. Atuh boga anak di mana? Ndek di mana pancakan jeung Nabi tanah kau tanah salu al walud nikah maneh silih tikah tanah salu nyieun turunan ka awewe nu loba anakna. Urang mah kuari meuneuk nikah sabaraha turunanna ngan 2 nah cenah ai meuli kotok mah wa ieu rendeu ye dibeli ai kotok hayang nu rendeu ai anak hayang saeutik tolol na budak. Kuduna nurutan kotok kawin ya itu turunanana 24 pasti loba ya engge. Eta kudu kos kitu tan mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta aturan kabeh teh bagus. Kumaha mun Yahudi nyerang ka urang? Lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anak heula sia teh lah. Ayo guys kabeh anak perangnya naon beak beak tah peluruhna tinggal bapana jeung aing gelut sia gitu kan. Coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana atuh mantak ge kuduna nu loba boga anak Kangjeng teureuseupeun jasa boga tekad teu kawin. Kangjeng teureuseupeun jasa boga anak saeutik nu kawin anak loba. Ih sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan kok kiai nyaho Masya Allah ku barodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu nu keur dipergunjingkeun di internasional lain nasional internasional kabeh ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlomba NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Prancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tanpa neuleuh ka sisi kagigir perang lillahi ta'ala kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika kewanian wahabikeun lah deui Arab diwahabikeun mah epes meer. Mantak teksub ke Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah, wahabikeun Indonesia, membuatlah partai PKS meleng wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ya. Besi aya orang PKS pencet dia ya. Pencet kiai mengening anak kula, pencet, kotok na pencet.
besi pajar bohong dengekeun ye Amerika teh kos kitu tah asup melalui birokrasi NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur aya mah tinggal aya doang kadenge ku urang ngajengek NU henteu kadenge suara NU henteu naon sebabna geus dikaluhan ku SBY dikaluhan ditarik tangitik ya dikadikan hei kebo dongkol geus tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU kiai-kiai Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat termasuk di Tangerang teh keur memperhatikeun kok oe-oean sih teu bisa daya teu upaya kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur roboh tupah nihaya minhaj ditilep teu meunang pake rujukan kudu make kitab karangan Al-Qardawi iya PKS matak mui leluasa depang leluasa nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia dengekeun ku Celisia ye ieu teh dek naon lain sakadar sakitu di tukang mah Amerika dek nyerang pangheulana Cikupa ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkan supaya bebas ulah aya aturan Al-Quran ya Islam liberal dongkol merendahan kos gitu mulai nyana ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing Kristen pasturna nu ngomong uskupna nu ngomong Islam kiaina nu ngomong ustadna nu ngomong Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomongna pemimpin-pemimpinna sedangkan Kristen Katolik Buddha Konghucu teu dianggap di Indonesia nu dianggap adalah kiai-kiai salaf maka ku ayana kitu mesti dirusak hese ngarusakna geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta teh tah loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika dengekeun ku Celisia aing ngomongnya anjir sareurik Cacil mulai ngoceh diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana hormati Gus Dur bener bae dicanda kuno maha kawasa geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana saha nu ngomong gua di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya kadenge nu ngeritik di berbagai aliran-aliran organisasi tebecus karasa kuari Gus Dur lain orang teh terlalu Gus Durian lain maningka duren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh ya nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU na ge beuy kaluhan oe cau yeun organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia timbul azaitun geus dipersiapkeun kunyana di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jerona mungkin MII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna azaitun deu kumaha coba tinggal ngitung tahun setahun 2 tahun 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus leeh cara di Saudi Arabia satu suara Wahabi
ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika. Iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh. Nu mantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak di luhurna NU, di parlemen, di handapna, di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan, dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerak mulai ngomong apa itu wali. Enggak ada wali sesungguhnya, bohong itu. Kenapa itu pakai mazhab? Apa-apa lihat di negara luar nggak ada mazhab, cuman di Indonesia. Salah itu ngomongnya di berbagai media cetak, koran, majalah, media elektronik, televisi. Sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur. Dia kumaha deui maning dihudangkeun wae eta Gus Dur tulangna. Gus bangun. Ini acak-acakan ini. Bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa eueuh nu di deuleu. Eueuh nu di deuleu ieu teh, deuleu Jakarta mana? Deuleu Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanan saha? Tapi ayah selenting bawa angin masih kena ayah di Jawa Timur dipakai kasihan ayah hiji, di Jawa Tengah ayah hiji, di Jawa Barat dia termasuk ayah hiji nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai dek gergeten deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi, can kuateun tah ieu urang si hade melalui majalah-majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa orang titah jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere orang selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ye. Nah ieu teh tujuanana asal geus sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nu ngaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit, beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar ge berkoar, asal dibere duit ngomong teu dibere duit cici, asal dibere duit ngomong teu dibere duit cici. Ieu nu mantak gararagah kunaon ieu? Amerika mere duitna gede jasa, termasuk SII mere duit da gede jasa. Kok Syiah aman sih? Kok Syiah aman sih? Tinyaho sejarah nanu mantak Syiah aman, bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan SII. Nu mantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana. Kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal apaan saheula. Besi endep daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cak Ustad teh tolol diketrok sia ku aing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup. Kitu keneh jaringan jil, wah duit ambalaya di dinya. Masuk urang ke Azaitun hayang ngabangun naon urang. Ieu teh dek garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto. Amerika terus-terusan datang ke zaman SBY guari terus-terusan ngan kadeuleu rapuh kuari rada kadeuleu rapuh rada dekade rapuh, tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bahaya tong. Ieu rencana kos kararitu orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf. Jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Engke bakal aya debat, bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jasa mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Kuari keur dibidik bae, geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang, nu mantap besi aya PKS tikem.
geus bae ulah sieun-sieun nah mantak naon dia eta kegentongna awas ulah dibere ember mulai ulah di ember teh ember awas ya lain lalagaan PKS teh jahat bin jahat lain lalagaan teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh ieu mah lainna naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah aduh beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing moal mundur saya tika-tika acan bersih aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru lintu aing sieun aduh tah ieu sing hade nya sing hade lain lalagaan di Indonesia teh geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah iya soal agama iya mah soal agama aing kitu mah soal birokrasi nu lain sabawa do agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat teh aya mana aya pasalingsingan dina Ramadan teh aya mana aya pasalingsingan dina tolak teh aya satu suara tiga tolak wari diacak-acak tolak tilu satu tolak marah terjadi iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak tilu keur marah jadi bae mabok jadi bae kuari acak-acakan karasa takut ceuli sia ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu tah bodoh kotokna cenah kiai sieun geus sarua bisa dipancung di Araban di Panjung kuan si Sarwiti nah cakangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin lamun siap boga tararekan teu kawin teu anakan lamun teu anakan tama sing loba jikanana sing loba boga anakna batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe teu boga anak teu kawin deui epes meer tah menungkos kitu kawin cenah marah tinggalkan wara rese teuing kos nyana doang panggelisna doang iya mah kumaha mun perang kumaha sia boga kanjut dibawa doang di ayo terugi jasa teu cara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di nu ngora nu kolot 17 mantap itu saya geus kawin teh barang geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal bisa sia datang ka monyet bisa silem moal bisa sia nekat sia nyandung mun nyana embung dicadung tinggalkan eta kakarak lalaki kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumaha perang ha kitu bejakeun asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot teh beja gara-gara kiai Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia aduh nya beja ka salagina ka isuk cuma minggu isuk ulang ngaji kunaon bongan ngaji harareudang cek saya lagi deh kakak ge sakitu sia ulah henteu ulang ngaji geus ulah saha nu nitahan ngaji ka dieu cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di arah rimah bae jalain ngaji sia mah meuleun gincu doang geus teu kudu aing bakal moal nurut mah ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilongok teh kieu barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu kak horenganan ngaji teh kos kitu kula mah hayang ka sorga kak beusi deuk nyandung malah geus bae candung tah aing teh ngadagoan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula tuh deuk balik jaha bae keneh tah
tungtung na dong jore ge Pak. Nah ditambahan ka dieu ku aya nuzila turunkeun ayat lamma hamma qaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus shauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqribun nisa moal ngadeukeutan awewe anu moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul masilati piqatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon menu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusia-manusia ku Kangjeng Nabi dipapatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh engke culcel jelema harerudang deui di dinya digiring ka mahsyar rantung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah ti mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kene mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko perusahaan dan lain sebagainya ieu bakal dihisab awas lamun beres hisabana surga mun teu beres nyangkut hisabana neraka itulah Kangjeng Nabi dakwahna parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia wa bakao careuri atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisab pikumaha urang teh boga onta boga embe kitu kene boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisab cek sawareh pan kami ge ka pasar atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge segala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tangara romong wa bakal cari kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan fajtama asharatun minas sahabat fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamahi 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un saha anu 10-an teh hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib 3 Abdullah bin Mas'ud 4 Abdullah bin Amrin 5 Abu Dzar Al-Ghifari 6 Salim Maula Abi Hudzaifah 7 Miqdad bin Aswad 8 Salman Al-Farisi 9 Miqdal bin Muqarrib 10 Utsman bin Maz'un wa tasyawaru marusawarah anjeunna hasil musyawarahna wattafaqu ala annahum yatarahhabuna anjeunna endek nyieun seperti pependetaan dirina pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu sebut kisisin jeung ruhban etalah kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen yakni nyana mengasingkan diri mengasingkan batin ibadah ka Gusti Allah nyekelan keaslian Injil ialah disebut pendeta perumusan rujukan pertanyaan orang-orang Kristen pendeta isis jeung ruhban etalah nu hebat
cek nu 10-an urang kitu bae tuh lah urang ayeuna mah kieu bae hiji penting urang salat bae nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu madzakirahum urang kabiri bae bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang goyak qaraul lail penting urang maraca Quran bae wala yanamu alal farsy jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar daji jeung ulah make sesengitan aju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae encelo-enceloan sapira moal kebal haju paeh ieu kadengekeun ku Kangjeng Nabi kabar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu sih ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu hai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram nu halal ulah diharamkeun nu haram ulah dihalalkeun kumaha cak Gusti Allah bae haramkeun halal halalkeun ulah sok nyieun geus bae kumaha instruksi ti Gusti Allah jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerte lantaran bid'ah ulah sok ngaharam-haram nu can karuha aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meueuh-meueuh bae ulah sok diharam-haram aing moal mah moal bae aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam aing mah ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga ieu adalah intisari saripati daripada makanan dan minuman mantap cek Kangjeng Nabi dahar nu loba minum nu loba sare sakabekna wah mantap ya bae instruksi mantap ya bae akur ya jeung kahayang urang bitung ya akur ya bae cak Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada tidak terkecuali Arab atau Ajam la tuharibu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la tatadu ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah cuma ulah keterlaluan nu haram jadi haram nu halal jadi haram awas innallaha la yuhibbul mu'tadin sanyana Allah tersepen jasa tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat wates mantap wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wa kulu sok dalahar ku maneh mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiban nu halal anu bagus dahar ku anjeun ieu khusus dahar ai umum nama tadi mana keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharrimu thayyibati ma ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus nama barang ai mate isi mausul eta min syagil umum berarti cek ahli usul fikih mate termasuk kana umum geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram pakaian ulah sok diharam-haram kendaraan ulah sok diharam-haram imah ulah sok diharam-haram dan lain sebagainya wanita-wanita ulah sok diharam-haram nu dihalalkeun ku Allah akui halal pakai gulakeun sakitu nu mantap cek Gusti Allah kadina wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban dalahar kumaraneh kabeh mimma tina sawareh min litabid ulah keterlaluan tin sawareh ma razaqakumullah
anu geus dirizkieun ku rizkikeun karajan kabeh ku Gusti Allah halalan thayyibah nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang bahar minum untuk haram teh geus sakagina daripada kabelah dituna cek Kanjeng Nabi peutingna salat ai beurangna ngees bae teu bagus puasa bae tapi karikuk sakumaha gateung teu bagus cek Kanjeng kos kitu teu bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cek Kanjeng Nabi kos kitu instruksi cek Kanjeng Nabi awas peuting ulah loba ting salat hees bae beurang ulah loba ting puasa dahar bae jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin ayanya nu brebes kawin instruksi besi butuh kepakaian pakai sadayakna asal halal cek Kanjeng Nabi asal halal kendaraan beli asal halal duitnya halal kendaraan halal digunakan pakai halal tidak masalah bila perlu nu bagus 2M 3M beli kiai kumaha sih gitu kumaha ikuran ya ikuran duduk permasalahan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh lantaran watak manusia teh kapan beda-beda aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna aya nu ibadah kentel beuteung aya nu ibadah kudu boga duit bae aya nu ibadah setengah boga duit aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji itu karasa pan lain emangnya nama kari itu pugu aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae mun teu make baju bagus teu bisa ibadah aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah aya nu make cumplang campling ge bisaeun ibadah mantak oh horenganan Kanjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh aya sekup umum internasional sepanjang masa aya sekup khusus Kanjeng Nabi briefing khusus aya nu khususul khusus jadi berarti teh kumaha jelema ieu nah ayat ieu mah jar urang Cikupa Bitung Bojong ieu nu baki dahar nu ibadahna nya mah mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa lamun dek peuting dek tahajud mun teu marende heula teu bisa nah ieu potongan-potongan kos kieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid nimbel emang potongan kos kieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge ini mah dek salat Jumat berangkatkeun ke buruh nimbel engke setengah 12 pas adzan mau katimbel kunaon sih mau katimbel besit kuat salat Jumat emang aing beuteung aing mah kos kieu nimbel masalah nah eta teh ya dibagi horeng ku Kanjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae ieu hayatna bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha puguh ngajina ge saminggu sakali gini ieu teh lamun keur teu boga geun teu boga bisnis lamun eueuh ngariung mun eueuh ngabesan tah eta teh ngaji saminggu sakali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat jangan torekat kumaha mah beres atuh ulah geus dikos kieu makin cek di dieuna la tuhrimu thayyibati ma ahallallah qulu mimma razaqakumullah geus negekeun ku cilisi abeh mantep ieu udah banget sobat jam genep ngagoreng sangus ya nu loba atawa tukang uduk kerenkeun uduk sabaraha deui eta uduk sabaraha deui 5 piring deh aduh kurang aing genep biasanya ieu borong nah, aktivitas kurang supaya nu dek ka kantor supaya gairah nu dek ka masjid supaya gairah nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah anu dek dagang supaya gairah
mestina kudu nyangka bola emang potongan sih emang potongannya tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh ulah nyengseureikeun kiai anu norekat anu nyengseureikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan atuh goreng sangu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu kadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena seueun kitu ngaranna dibere sakilo satengah salah nu ngitungna beusi salah ayo tukang digawe kencengan betul ulah puasa mata lamun aya tukang bas puasa raja pecat ku aing sia nya tukang bas puasa raja engke kumaha moal beres tuh beusi moal bisa dilengkukeun ku sia ulah puasa kita instruksi tanya bos gitu kulu mimar juga kumaha pan tadi ge ditarekan tukang di Nabi nu endek puasa bae ulah nu endek salat bae penting ulah nu moal kawin ulah kawin biasa cek kanjeng Nabi kawin komo urang kuari gagah awak sehat kebenaran urang usaha rada mejirna sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui dong bisa seserian sieun sia kumaha ge hayang nawangan sieun aduh instruksi syariat ya ngaranna ye urang bersyariat jadi kanjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun awas dahar maneh sebagian nu dirizgikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal ngalempengkeun niatna doang jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah kulantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran tah Gusti geus menang ganjaran tuh besok abdi mah Gusti japan deuk ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tita puasa Rajab geus bae teh mah jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai lantaran pagawean kula beda jeung kiai geus kula mah jadi mah deuk ka kantor ieu niatna ge nek neangan maisha jang ngahirupan keluarga sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres nah geus kitu aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab nah iya ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarak jadi ustad lain kiai teu kuat teu kuat beneran kiai mah eta Gusti antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang perih betung biasana teh zuhur maca Quran emang ngalantur puta jeung heres bae daripada abdi beris kitu deui abdi mah moal puasa Gusti geus mendingan nyeubeurkeun betung bae lah Gusti eueuh masalah nama komo bangsa Ustad Zulkar mah mendingan nyarap lupa ulang nalagan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat sahabat baik tadi dilarang nu endut salat baik tengah penting ulah cek Kangjeng Nabi secara umum Kangjeng Nabi secara umum endut itu puasa ulah sewaktu-waktu baik puasa kebuka teu bagus puasa baik teh puasa ai aktivitas aju coceng aju kurang aju tergairah harus cek Kangjeng Nabi tetap aktivitas kudu siga selesaikan sebab moal beres ya mun make puasa ya moal beres make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus we bagus we jadi lamun make nu jorek kurang pede make nu bagus beli nu bagus abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah emangnya nama mun make baju bagus salatna getol mun make baju jorek kurang salat nu bagus jang si eta mah nu bagus aing mah lamun teu make BHS jumak embung izin sebab pan aing mah jelema sugih beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji udang-udangkeun ku sia BHS abeh pajar boga loba jasa hari pake ku sia ulah asa-asa emang jang kelas kos gitu mah
tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa pan lamun geus sempit jasa datang ke hese usik kurang teh ieu keur logor jasa ye geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya abeh lalu asal logor asana ieu ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sek haram-haram naon bae nu bagus nu dihalalkeun ka aranjeun kabeh cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas wa kulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus direzekikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawas wattaqullah sing sieun maneh ka Allah alladzi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus bae asal kieu bae geus dahar nu penting halal kitu bae nginum penting halal niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuari perbandingkeun ieu perbandingkeun ya aing lamun isuk-isuk henteu nyarap teu sanggup ngaji ieu tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji nyarap nu gede teh jelema nyarap nu gede penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia bunciran nu penting pakai ibadah emangnya mah datang kadinya ibadahna emang datang kadinya eta mah pokona mah henteu beda jeung keboplen lah lamun gede eusina nyono nyungkurna waduh kencang keboplen teh kos kitu pan asal dikombong mau buaganya sangus wayuh bae geus galengan salos lamun kurang kombong aju bae oe kurang sia sar oe teu meunang bagi bikang empe-empewan oe emang keboplen teh kos kitu da ieu bangsa potongan keboplen pan ieu geus kitu bae geus ulah hese-hese ieu tahapan syariat mah kos kitu nu penting beuteung seubeuhan kudahar ku nginum pake bagusan teu kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum Noel kasina Abu Bakar Noel kasina Utsman Noel kasina Ali ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah urang lembur ge Abu Bakar li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu atuh kudu beda maneh atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon aju asararieun tadi mah kita dahar aing kuari jadi sieun deui Masya Allah hendak cakabakula teh cakabakula nu rapih jasa mah pagawean bahasa Imam Ghazali Imam Ghazali mah bahasana na kaharti jasa bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar Imam Ghazali eta ieu nurutan ieu lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa tangges di wilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik haju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya kageleng ku mesin kotrek puasa kunaon teh aduh kagoleng kunaon teh puasa ngantuk ceknya tuh bal beres sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian ke nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi nah ieu mah kakarak datang ka syariat jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin ulah datang ka teu kawin cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tah mah khusus tah mah ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul
ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah mimana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tah ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambean ka sorga ngambean doang nyaho ka ditu Ke diarep kakarak ayat-ayat anu wilah-wilah jelema teh ya. Ieu kakarak secara umum syariat model geus kitu. Diacak Kangjeng Nabi, pan kaula diutus teh indama buistu liutami makarimal akhlak. Hiji. Kadua, buistu bil hanifiyati sama. Kula teh diutus maka mawa agama nu hampang. Lamun kudu puasa bae mah beureunanan beurateun jasa. Doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cak Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung duh nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat bae saha nu nitah cak Kangjeng Nabi ja aing mah kasia mah teu nitah kudu salat bae molor bae sia mah hees bae nu penting mah maca 2 kalimat syahadat tas isya hees hudang-hudang subuh terus nyarap terus kaladang lohor kaladang deui asar terus maghrib terus bae geus putar-putar ti dahar nginum nu penting salat sakitu doang tang geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin ngan si hade ulah keluar ti aturan sieun ka Allah maneh kabeh allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala hampang tah kieu jang masyarakat na tah ngeunaheun jasa tinggal ka ditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billahi wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun sadayana mitos mampir kana jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.